Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Celena, pencinta cerita Sunda terbidongi Sunda versi Manggina Mara. Sahabat di mana bayi alamatna, kumaha daramang Celena wargi. Pamugi bayi sehat jasmani uge sehat rohanina. Aya dina lindungan ata nabi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara kusim kuring siang karya nongi. Rahilap ya, subscribe-na sarang loncengna supados dipencet atau nabi dipijit. Atur nuhunnya. Wargi anu ngantos carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian ka-38 kang dinten ieu. Dina bagian ka-37 dinten kamari urang nyarioskeun harita Mansur nu aya di Karaton Siluman teh nya wargi Celena. Harita anjeunna tepang sareng Punggawa Siluman teh di eta tempat eta Karaton. Kumaha jeung naik carita wargi Celena mangga udi jeung ngadengkeun eta-etang landompang beberahmana Silibelaan bagian anu ka-38. Akhirna Mansur teh nepi ka Karaton. Ku punggawa anu dua ditepak tak-takna dipaksa kudu diuk dina ubin anu harerang. Gek Mansur diuk digendeng kedua punggawa. Anu ngadadak awak nang gedean, gede luhur jadi buta. Ponggawa, mana si Mansur teh? Kabawa atawa henteu? Ratuna bari nulak cangkeng, matana molotot sagede terong. Cong ponggawa teh nyembah pok ngajawab. Nun Gusti, aya berkah. Si Mansur kabawa ka ieu Karaton. Tah ieu manusana nu ngaran Mansur teh. Bari nuju ka Mansur, atuh mani ngaburilak mata sang ratu untuk kekarot diganu lapar aya ngalegleg ka Mansur. Bagja temen punggawa. Syukur ari kabawa mah, hei Mansur. Nanjeun geus nyaho naon sababna maneh dibawa ka dieu. Ceuk ratu buta bari murelang ka Mansur, bibirna kutap ketap kawas nu lapar. Mansur tengah jawab ngadoja heula ka Ratu Siluman buta. Narek ngomong naon deui mun manehna tengah jawab. Tetela ratu buta teh keheuleun mani gegejelik bari monotot. Hei Mansur, sia teh torek atawa henteu? Jawab omongan kami, lamun tengah jawab diteureuy buleud sia. Mansur adi tetep tenembalan ngahaja ngadagoan ambekna. Aduh, kulang ngajar ieu manusia. Hei ponggawa, si Mansur pireu atawa kumaha ieu teh? Da manusia kieu dibawa ka dieu. Aing teh hayang nyarita jeung si Mansur. Tapi naha teu daek ngomong. Coba akalan heula ku sia supaya daekeun ngomong. Cenah ceuk ratu buta bari terus nyingkah. Jiglag ngalengkah mani panjang ngagegag berat ku beuteung. Ari punggawa keheuleun duanana kekarot bari murelang ka Mansur. Jung anu saurang nangtung kreat najung ka Mansur, tapi jungkal blug ngagebut kawas aya nu ngebeutkeun. Padahal Mansur mah teu usik-usik acan. Korejat si punggawa hudang deui, molotot bari ka karot, hayang neureuy buleud-buleud meureun. Atah ajar sia ngahina ka aing. Na sia teu nyaho yen aing jagona. Diteureuy hirup-hirup sia aing. Cik punggawa harita bari ngalagamang, arek ngaranggem Mansur, kep dicekal ku dua leungeun, terus digegel pala babeuheungna. Tapi si hung buta nu sakitu sekeutna teh teu teurak. Mani disada kawas ngegelan wajah. Setan teh. Nah manusia naon sia.
Mana teas suganku diterei bulan sia. Cik Punggawa buta harita bari wow calawak mani ngawag jiga liang bingkul. Berwak Mansur dihuapkeun tapi melag dina ti koro. Mansur ngabatak ajian uman mayat ya, awak ngabeukahan bari totojer. Akhirna brah di koro buta teh bejad, golok-gok getihna bahe, gebut Punggawa buta anu hiji teh rubuh, terus kokoso dan sakarat. Jeung Mansur luncat tina elak-elakan buta, nangtung gigireun buta anu hiji deui. Anu harita coloho kageteun, nempo baturna geus ngabugigag teu nyawaan. Ulah ngajar sia manusia. Lamun kitu sia tengah hina kaing. Ngangap remeh ka Punggawa gagah. Bisi sia teh nyaho. Aing teh kapetengan ratu, tangan kanan raja. Bila aku teh bisa modaran manusia sakadelitik. Modar sia Mansur. Punggawa nu hiji deui ambek. Damba suku anu jebrang teh dijejekeun kana awak Mansur. Tapi Mansur geus ngawatak ajian puntang jagat ya. Awakna pageuh jiga patok wajah atuh dijejek ku Punggawa buta teh teu rengrot-rengrot teu usik-usik acan. Hea tedok dijejekeun sabaraha kali tapi tetep teu usik suku Mansur jiga nanceb kana latar karaton. Tungtungna si Punggawa teh jengkel. Kep awak Mansur dicakal kedua leungeunna. Maksudna marek dikarkeb nurutan baturna tadi. Mudar sia Mansur. Pokna bari terus nyabut awak Mansur, tapi teka cabut najan dederegeng oge kalaka hitut geuning. Mangkaning hitut buta mah mata lieur saraba kakara bau kabeh oge. Pedan sakaraton teh bau kabeh oge. Buta edan teh. Kunaon kalaka hitut ha? Mani bau 7 rupa sia matak utah geuleuh. Ceuk Mansur bari nahan ambekan, teu kuat ku hitut buta nu meledak bau rupa-rupa. Aing nyaho ayeuna mah. Sia teh teu kuat ku bau hitut. Dibekok deuleu aing boga keneh hitut nu mujarab. Ceuk Punggawa harita bari nukangan ka Mansur. Bujurna nu sagede telebug nongeng kana irung Mansur. Nyapu gubay Mansur teh keheuleun sakilat ngajejek jimat si buta. Hiup kedu koceak buta teh gogorowokan bari ngaranggem jimatna, nyeri jeung seueul lain meus-meusan. Malah manepikeun ka jujungkelan bangkat ku nyeri. Pek sia modar ku aing. Rasakeun ku sia buta. Mansur panujueun pisan atau nempo buta jujung kelanahan ka nyeri. Kir-kiri sang ratu datang di ngagegag mawa gada sagede awak Mansur. Matana bolotot, untuna kakarot tina awahing ku nafsu. Komo nempo Punggawana ngajungkal mah, amarahna harita teu kawadahan, gerem ngagerem bari tiba parket nyekal gada. Manusia kulang ajar. Kumawa hina ka aing. Nanggeus sayang modar sia teh setan. Dirujak sia ku aing ngadeuleu. Ceuk ratu buta bari ngayunkeun gadana, rek ditibankeun kana sirah Mansur, tapi samehkeun Mansur luncat ka gigir atuh jegur gada teh kana ubin karaton, eta ubin ancur mancaura katibanan gada anu sakitu gedena. Pugubay si ratu buta teh beki ambek, seak narajang deui ayeuna mah neungeulna teh dikepangkeun ka gigir. Jadi maksudna marek ngarah cangkeng Mansur sangkan teu ngarusak karaton. Tapi bareng jeung ngadiusna gada, Mansur luncat ka luhur ngaceleng jiga simeut. Celek dina tak-tak buta atuh gada teh milepas ka gigir nepikeun ka meulit kana awakna. Gada kalesotan kalayang gebro kana kursi gading gilang kancana atuh nepikeun ka amuradul harita. Haram jadah manusia burung sia. Nah hayang diwejek sia ku aing. Ratu buta ambek-ambekan terus nubur ka Mansur, tapi Mansur acreng-acrengan jiga semeut.
hese pisan katewakna. Akhirna Mansur ngomong ka buta bari muntang kana arang-arang karaton sabab leungeunna nu diborogod geus lesot. Aduh, ampun Mansur. Aing tarima eleh. Sabab sia leuwih ka sidbatan aing. Coba diuk di dieu sing bener. Urang ngomong jeung kami sabab kami aya perlu ka sia. Cek Ratu Buta bari ngahega. Atuh matana mani jari beureum kesang ngucur saluar awak. Heug, kami rek diuk di dinya. Tapi kudu janji yen sia moal ngaganggu deui ka kami. Cek Mansur jeleng luncat ka handap nangtung hareupeun Ratu Buta anu nampuyah diuk dina ubin. Saha ngaran sia teh Mansur? Keur naon make nanyakeun ari geus nyaho mah? Heuh, poho aing rek nanya. Ari maneh nyaho pangna diangkir ka dieu? Matak nanyakeun ge teh nyaho. Nah harek naon atuh? Bisi sia teh nyaho. Si Sarip teh boga hutang ka kami nu lobana 7 jiwa. Tapi karena kabayar 4 jiwa jeung jenisna. Jadi masih kena kurang 3 deui. Tak ayeuna kabeneran di imahna aya sia, nya sia teh dibawa ka dieu. Maksudna keur nyumponan hutang si Sarip. Tah kitu maksudna kumaha kaharti? Ah henteu. Teu kaharti. Nah hutang naon ari Sarip? Nginjem naon ka anjeun? Mani kudu dibayar ku 7 jiwa. Si Sarip nginjem harta banda aing nu lobana geus teu kabilang. Sabab sagala rupa kahayangna geus kacumponan. Manehna sanggup rek mayar tapi kara kabayar sawareh. Tak kulantaran kitu sing saha nu ngarampa boeh jeung asiwung eta nu bakal dicokot ku kami. Tah maneh ge kapaksa rek dipake mayar hutang sabab si Saripna hutangna can lunas tah kitu Mansur. Cek Ratu Buta bari papeta manona anu bolotot mani benceli. Oh kitu. Nya teu naon ari nya kitu mah. Da lamun anjeun ngomong di tadi mah kula teh ngelarek kumawani parang jeung punggawa anjeun. Sabab kuring ge nyaho hutang teh kudu dibayar. Heug kuring daek mayar hutang Sarip. Tapi hayang dihijikeun jeung manehna. Nah di mana ayeuna? Cik Mansur tatagnaker manehna mah teh sieun jeung teu hariwang. Syukur amun kitu mah. Si Sarip jeung baturna ayeuna dikaram di panjal. Dikaram ku kami di Panyara. Sabab satungtung can jejeg 7 mah moal waka digawekeun. Bisi maneh hayang nyaho tuh di panjara nu itu tuh. Ratu Buta harita nuduhkeun ka hiji wangunan nu jangkung gede dijaga ku 4 punggawa buta. Jajabkeun kuring ka dinya atuh. Mansur jiga nu nantang. Heug, ku kami rek dijajabkeun. Hayu tuturkeun. Nya harita keneh sang ratu jeung Mansur nguru ka eta wangunan teh. Tekung selila oge harita geus nepi. Bus ka jero wangunan nu pinuh ku manusia. Mansur ngarakat sak hatena lantaran di dinya loba manusia nu nasibna matak sedih. Aya nu dipake sarigsig, aya nu dipake bilik, aya nu dipake tatapakan, kabeh patinggarero ka Mansur menta tulung. Mansur teu ngomong manehna nyaho nu patinggarero teh hayang ditulungan. Tapi Mansur teu bisa nulungan sabab jalma nu aya di dinya kabeh ge keur ngajalankeun janji pasimi manehna. Gancangna catur, Mansur jeung Ratu Buta geus nepi ka hiji rohangan. Di dinya loba manusa keur dariuk bari ngalamun. Awakna kuru, beungeutna pias. Panonna ceuleuyeuk, Mansur mani ngahelas wati di kabangsana anu keur nandangan tunggara. Pokona mah wati di ka jalma-jalma anu teu tuah teu dosa jadi korban kasarakahan baturna keneh. Hei Mansur. Tah di dieu tempatna si Sarip. Tu tempo ku maneh si Sarip keur hees bari nyarande. Manehna tara digawekeun. Oge tara di Paraban. Lantaran can sumpon mere caosna. Sok maneh geura asup ka Panyara sabab tempat maneh di dieu. Cek Ratu Buta harita bari ngarelet ka Mansur anu keur calohok nang pobatu nu salemburna.
kuring lek asup ka eta panjara. Cek Mansur manehna teu loba omong terus asup ka jero panjara. Teu sieun teu hariwang malah mah atoh bisa manggihan Sarip sobatna. Barang dus Mansur ka jero brug panto besi ditutupkeun cetrek dikunci. Leo sang ratu mah indit di ka karaton teu ngarelet deui ka para tawanan. Sajongjongan mah buh Mansur, buah anu geus nyampak di dinya daya nu nyarita. Kawas anu teu kungsi wawu. Padahal mah Mansur geus wawu jeung araya di dinya. Sabab tetela di panjara teh aya Tarji, Aban jeung Darja katut Sarip. Dedeh teuing. Ieu teh tangtu kasiksa ieu. Sabab ti kulawarga jauh, ti dunya jauh ka akhirat sanepi, sabab jan waktuna maot. Ya Allah, muga-muga we abdi sing bisa nulungan ka ieu jalma. Ceuk teh Mansur bari terus nyamperkeun ka Sarip nu keur kerek manyegrek. Nya sanggeus nepi Mansur teh ngajanteng hareupeun Sarip. Sarta neges-neges heula rupana bisi kasamaran. Tapi moal salah najan geus taun-taun tetep engge tetep apal kana rupa jeung tangtungan sobatna. Rip. Sarip. Udang Rip ieu kuring datang ye. Ceuk Mansur ngageingkeun Sarip. Atau kulisik Sarip teh lilir brai beunta terus melong ka Mansur. Tapi can sidikeun da kalah kekereceman tuluy gigisik bari kuliat. Rip. Geus eling euy. Cikuring tempo saha ieu teh? Jiga-jiga Mansur nah bet los-los ka dieu sur. Ceuk Sarip bari cengkat gabrug ngarontok ka sobatna silih rangkul nyasapkeun ka sono. Bagja teman Rip. Urang bisa patepung deui kumaha sageur. Ceuk Mansur bari nepangkan wadikat sobatna. Bagja ku tepungna sur. Tapi urang teh aya di mana ieu teh? Asal lain di alam manusia. Sabab maneh teh bareto geus kacaritakeun maot dilegleg ku jin mata sewu. Tapi nah ayeuna aya ka dieu nya saab sur. Ceuk Sarip ngarasa heran sabab Mansur bet aya di dinya. Allah Maha Welas jeung Maha Asih. Bisa nepungkeun di sobat dina kaayaan kumaha bae. Ulah mangman jeung ulah salempang. Kuring lain jurig atawa ririwah, tapi Mansur nu asli. Jadi maneh teh can maot sur. Acan can ngalaman maot kuring, tapi diakan ku jin mata sewu. Terus diisingkeun di hiji basisir nu katelah Pulau Majati. Jadi pangnalos-los ka dieu dibawa ku jin mata sewu nya. Lain kitu tapi lalakonna panjang. Ieu gerarip. Berobat Mansur nyaritakeun riwayat hirupna, timiti dilegleg ku jin. Nepikeun kadangat harita kabeh dicaritakeun tayan disumput-sumput. Oh kitu, nuhun sur. Tetela meneh mah pinanggih Bagja. Bisa ngarti kana diri, bisa mibanda merah dalima. Nuhun Gusti, nuhun pisan ari kitu. Geuning jimat kawedukan teh da burung beunang. Da urang nak bener-bener mikahayang. Tapi kumaha pipetaeun urang ayeuna? Sabab kuring teh terus serang wae teu betah cicing di dieu teh. Ayeuna mah kaduhung sur, geuning kieu karasana ari muhit ka siluman. Kudu mayar, kudu ngagantian, kudu nyebakeun diri ka manehna. Duh, sedih sur. Kudu kumaha lamun geus kieu? Ceuk Sarip cari nakdak. Manehna kakara sadar ayeuna yen ku lampahna teh salah pisan. Sabar, sabarip. Urang ikhtiar heula. Sabab manusia mah dibere wenang pikeun ikhtiar mentakeun akal tarekah. Jadi sunga laksana jeung teu nama angin Allah nangtukeun. Tapi ari itu sahari sawai itu Mansur nunjuk ka batuna nu harita ngajajar bari arolohok teu ngartieun kana omongan Mansur. Sur eta teh korban kasarakahan kuring. Manehna teh teu boga dosa tapi milu nanggung siksaan akibat kalakuan kuring. Tak kulantaran kitu hate teh beuki nyeri jeung perih sabab asa panggedena dosa. Laku lampah teh nyilakakeun atuh nyilakakeun diri pribadi jeung nyilakakeun ka batur anu teu tuah teu dosa. Tadating sedihna nu jadi kulawargana. Kuring teh hayang nebus dosa kumaha carana nyalametkeun maranehna. Cik tulungan sur
dan maneh maluhur ilmu lawan si setan buta teta. Kitu cik Sarip bari pepeta jengkel jeung gargeteun ambek kapegung. Saha hiji-hijina eta jalma teh na urang dieu kabeh. Eta teh Kang Tarji itu si Aban tuh. Ieu Kang Darja nu kungsi kawin ka Aisyah kabege kabaud kula lampah kuring sur. Cik sina kadari atuh urang ajak ngawadul lah. Na cari cing baiknya kawas anu teu wawuheun ka kuring. Mansur heraneun. Keun urang calukan sina kadari. Sarip ngageruan Tarji katurun sajena. Atuh sarerea harita pating torojol gek dariuk ngariung Mansur. Sungsong harita ngajak sasalaman. Kuring Mansur sobat Sarip ti Jatiputri. Piraku anjeun paroho deui. Cek Mansur bari rutret kanu tiluan. Ieu teh Jang Mansur, bagia teuing Jang. Nabet los-los ka dieu. Kunaon atuh make pipiluhun kanu kieu? Apan sakieu sangsarana ieu teh? Cek Tarji bari neuteuk mangajakakeun ka Mansur anu datang kadinya. Kuring tengah hajak ka dieu, tapi nu ngapageun kuring teh katipu. Sabab ceuk anu ngapageun marek dibawa ka Sultan Demak cenah. Sebab kuring diangkir ke Sultan. Tapi buktina geuning bet dibawa ka dieu. Ceuk Mansur bang keheul da nya katipu ku Ponggawa Siluman. Kumaha atuh ayeuna na urang terek ngagugu wae kana kahayang si Ratu Buta. Kuring ngasieun jeung keung tu tempo batur ge nasibna pika nyerieun. Lantaran di dieu mah manusia teh aya hargaan. Mun di urang mah disarwakeun jeung awi atawa kai, dijieun bahan bangunan. Tarji nunjuk kaluarin wawangunan panjara. Manina keung nempo manusia anu dijieun tatapakan. Mansur ngahuleng panonna melong kaluar, manina genyaksian kana naon-naon anu diomongkeun ku Tarji teh. Da memang kitu kanyataanana. Malah Sarip ge mani rumahu da pugu nasib manehna ge moal jauh ti kitu. Sur, kumaha urang ayeuna? Naon nu kudu dipilampah atuh? Kitu cenah ceuk Sarip. Bangun teh sabar hayang gera bebas tina Bang Balu. Kieu nya, urang sararea kudu usaha sate kapolah sangkan bisa kabur ti ieu tempat. Urang cobaan bijil ti Panjara, narek kumaha ketak Ratu Siluman. Ngalamun ditewakan deui ulah ngalawan. Wayahna we kudu nurut. Sebab urang ngajajal heula kamampuhan urang dieu. Kabur kumaha carana sur? Apaan pantote dikunci? Satna make sarig-sig beusi ka mana bijilna? Ceuk Sarip susaheun manehna mah teu boga harpan pikeun kabur. Nya urang cobaan sabab beusi ge dadamelan Allah. Ceuk Mansur bari terus ngadeuketan panto Panjara anu make sarig-sig beusi maninggal gede lain bantrak-bantrakeun. Sarip jeung baturna nuturkeun hayang nyaksian kana naon-naon murek dipilampah ku Mansur. Opatan ngajajar mencerong ka Mansur. Nu harita ngusapan sarig-sig beusi bari mapatkeun ajianana nu dipake teh batara geni pikeun ngaleehkeun beusi teh. Barang cacap ngapatkeun jampe teh lei beusi anu sakitu gedena teh jadi leuleus. Ku Mansur bisa dipulai-pilai sakahayangna. Atuh babarieun pisan da pugu leuleus cara dahan daun talis. Plos Mansur moncor keluar terus malika baturna bari nyarita. Sok bari jil, ulah sieun-sieun da moal naon. Sarip jeung anu sejen silileret rada asa-asa rek bijil teh. Tapi akhirna manuturkeun sabab sarua pada hayang bebas, hayang balik ka lemburna. Atuh teu lila oge nu opatan teh geus bijil kabeh ti Panjara, sanggeus di luar siri pelong bang bingung. Kumaha ayeuna sur? Ceuk Sarip. Yu urang tuturkeun maksud teh kuring. Urang jalan-jalan nempoan kayan di Nagara Buta. Kuring kataji ieu lantaran di dieu mah wangunan ge jarangkung gede geuning, hayu urang ka ditu. Mansur nunjuk ka katuhu teuing kaler teuing kulon da teh nyaho di kaler kidul. Bring limaan na leumpang ninggalkeun Panjara. Sanggeus di luar mani gandeng. Lantaran pager ngarumung, ditincakan ngarumung kabeh marenta tulung kanu ngaliwat. Tapi ku Mansur teu dipalire sabab boro-boro nulungan batur sorangan ge can puguh hasil. Itu naon anu jangkung itu?
Sarip nunjuk ka hareup didinya aya wewangunan anu nunjuk langit maningalang laung. Juga nama eta teh Munara Karaton eta. Tempat cicingna Ratu Buta eta. Tapi urang ulah hayang kadinya bisa kapangi ku Ponggawa. Meniga urang ka pintu gerbang sugan bisa lolos ti dinya. Ceuk Mansur bari luak rieuk neangan jalan pikabureun. Lima anda limpang bari reret-reret nempuan kayan di Nagara Buta anu sagala rupana beda pisan jeung di alam manusia. Barang kerjong jona limpang ujug-ujug berug hujan mani gede. Dibarengan ku angin nu ngagelebug mani ngaguru gelap dordar pating burinyai mata keung. Mansur sabatur-batur lalumpatan murunu ieuh rancucut ku sekulantaran kahujanan. Seor-seor cai hujan pating saleor, angin ngaguruh beki gede, cileungca ngagulidag harita di jalan. Pugubai Mansur jeung baturna jadi bingung, rek lumpat jadi kagok deh. Aduh, kumaha mun geus kieu Sur? Narek maksa indit ieu teh. Ceuk Sarip bari ngahodhod ka bulusan, tiris jeung lapar. Eta mah kumaha urang we lah. Amun kuat hujanan, yuk urang tuluykeun. Samgar hujan kieu mah kesempatan hade pikeun kabur. Tapi lamun teu kuat ku tiris mah kapaksa kudu nungguan raatna hujan. Jawab Mansur harita tandes, ari pikeun manehna mah teu jadi soal hujan jeung panas teu matak jadi halangan. Aduh, kuring teh tiris jeung lapar Sur. Tapi lamun dibandingkeun jeung cicing di Panjara mah jauh melamelu. Jadi kuring milih kabur we. Sob di dieu mah geus teu betah. Tapi kumaha adik Kang Tarji? Ceuk Sarip bari ngarelet ka Tarji nu ngahodhod ka bulusan. Bibirna mani noroktok beungeutna pias kitu di Aban jeung Darja. Kuring moal boga pamadegan. Masrahkeun kanu rek mawa. Jawab Darji jika nate pikiran lagi spae teu bisa neangan akal nu bisa ngukakeun pikiran. Mun kitu carana mah hayu urang tuluykeun kabur teh. Mengpeung hujan gede ngarah buta teh nyahungeun. Hayu atuh tuturkeun kuring. Ceuk Mansur bari terus leumpang milihan ieu sasalingkeran kapipireun wangunan. Sarip jeung nu sejenna nuturkeun bari teu oleh luak rieuk sieun aya nu nyusul. Lamun aya nu ngageblig sok curinghat, mun aya nu ngorosak sok ngarang. Nya akhirna anu limaan teh tapi kasih Sinagara anjog ka Panto Agung lawang saketeng. Idinya aya buta duaan mawa gegendir, segede-gede gentong, mawa pedang maningangsal. Reg Mansur eureum nu sajen nurutan. Hujan masih kene ngagebret, angin ngaguruh handaruan. Gurilap jer gelap nyamber kana tangkal sisi jalan. Gur-hurung hasupna mani mulek ka tebak angin. Atuh buguh Mansur jeung baturna teh reuaseun. Cilaka. Hujan teh daek raatih, angin kalambeuk kitari. Gek Mansur, punten ceuk Mansur bari singkil, manehna aya tekad rek ngarubuhkeun buta anu dua. Tapi teu kanyahoan seak aya angin nebakan limaan, talikna liwat saking kalayang Mansur sabatur-batur ka bawah angin ke Koleaban di Jomantara. Terus muter ku angin puyuh kana sagieur kana sira jaba pawur sieun nagrag. Sarip jeung baturna pating jarelit sorana ngiles dilegleg ku sora angin anu ngaguruh lir hujan silantang. Ngan Mansur nu tetep teger teh manehna mah teu ngarasa paur jeung lewang, malah mah bisa laluasa ngitenan Nagara Buta di Jomantara. Tetela nagara teh lega, jalan mani butbat lalempeng. Tapi jalan mana nu berasna ka alam manusia. Ceuk Mansur bari darat-reret teu malire kana dirina nu diayun ambing ku angin puyuh. Hujan beuki leutik nu akhirna raat pisan langit lenglang di tapi angin masih kene ngaguruh. Akhirna Mansur jeung baturna nyirorot ka handap. Guprak kabeh ragrag hareupeun karaton. Aya nu seuri harita kadenge ka eta tempat. Mansur, reka mana sia? Kunaon wani-wani bijil ti Panjara? Nah teu betah. Memang moal betah deuleu.
tapi saha nu wani biji ti dieu moal aya nu bisa. Mansur jeung baturna ngaharulem netep ka jero karaton mereka tempo aya nu diuk dina kolosi bari seudi lalengakan si horengnat buta hejo keur nyeungsirikeun ka Mansur kulang ngajar geuning nyahoeun ka aing mun kitu mah moal bisa mun hayang kabur teh maksa kudu tarung heula ngalawan kabuta sanagara tapi nah mampu gitu aing can kuat ari kudu tarung jeung rakyat buta anu sakitu lobana. Mansur ngupat jroning ati ngarumasakeun yen dirina can mampu sabab musuh lain saeutik keuremah musuhna teh buta katurug-turug buta siluman atuh tangtu beuki berat bae. Tapi lamun Mansur hayang genjat eta nagara, moal susah keur sadirieun manehna mah. Tapi waktosna wargi sadayana teh kapan. Rupina dipungkas dicekapkeun dugikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilig Sati Sumedang bagian ke-38. Pamuga eta carita Sunda tiasa katampi kalian kamingahan. Insyaallah Silibelaan bagian anu ke-38 dinten enjing dina waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdangkeun deui. Anu mancen simkuring Mang Dina Marang ngahaturkeun nuhun ku paratosanana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.